Lamun urang nyaritakeun generasi ya tentuna aya generasi Kangjeng Nabi kadieuna ulama warasatul anbiya, aya generasi Abu Lahab, aya generasi Abu Jahal, aya rupana mah marake sorban ieu sebenarnya. Abu Lahab zarwa make sorban, make pokona malah di dina ge apa pentolan di korsina ge kikituan. Masya Allah horenganan generasi Abu Lahab. Masya Allah karim di Indonesia begitu loba luar biasa. Tandana ketika orang nyaritakeun negara, ketika orang nyaritakeun Pancasila, ketika orang nyaritakeun Undang-Undang 45, ketika orang nyaritakeun berbagai demokrasi, teu meunang salah orang di Indonesia. Salah bae tangkap. Teu meunang salah orang jeung demokrasi, teu meunang salah jeung Pancasila, teu meunang salah tangkap bui, bahkan bunuh. Tetapi salah Al-Qur'an mah ora opo-opo. Lah iya ge. Lah ora opo-opo mengkonon ge ya. Lah salah aturan demokrasi bahaya, tetapi nu korupsi mah anu ngarupak Al-Qur'anul Karim masalah. Nah iyalah anu kudu diurusan ku urang. Sakedeung deui ente bakal ila ruhi Haji Pendi rasakeun Gusnya. Iya. Sakedeung deui. Teu meunang salah dibuat seperti eta. Lamun ku urang dicaritakeun negara Indonesia rame panjang. Urang nyaritakeun ku ari tersudutna Islam luar biasa. Lain Indonesia baik, bahkan Indonesia termasuk negara kuat, negara anu istimewa. Lamun urang berangkat ke negara lain, tanda-tanda syiar Islam nangge sampir eueuh. Tetapi di Indonesia Masya Allah neuk diwahabikeun ge angel dasar. Kita ulah kunut dan sakieu kunut. Masya Allah karim. Kita ulah zarah orok kakarak kedua poe diajak zarah atau kasurupan di Indonesia. Ulah main-main di Indonesia mah. Sakedeung deui Habib Abdurrahman mawa bendera ke Jakarta. Ujianana MPR di adanan kunyana. Ya moal kebal deui nyana datang ka serak-serak sorak ujianan. Teureun-eureun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eureun ditembak bae geus pokona. Dari cerita Indonesia ulah aneh kabeh ge horeganan geus aya takdir ti Gusti Allah, geus aya ketentuan Gusti Allah.